Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kantunau Ittafaqal maqalatul arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Ittafaqal geus mupakat saha naon maqalatul arifina pirang-pirang ucapanana jalma nu makrifat kabeh. Wa isyaratuhum jeung petunjukna itu arifin. Wa mawajiduhum jeung pirang-pirang pamanggih arifin. Alama netepan kana perkara dzukira nu geus ditutur itu mah. Naon nu geus diterangkeun kamari sepakat para ahli makrifat dina masalah musyahadah oge dina masalah adamun mahduna makhluk, sehingga ku arifin teu kahartieun lamun aya hate jalma teu bisa tajalli ka Allah gara-gara kahalangan ku surah akwat. Min anamatina sanyana perkara siwallahi anu salian Allah eta adamun mahdun eueuh meles. Min haysudatihi tina sakira-kira datna itu mah siwallah. La yusofu eueuh nu disifatan itu mah biwujudin ku wujud ma'allahi ta'ala sarta Allah ta'ala. Kabeh makhluk sepakat ahli-ahli makrifat eueuh nu wujud bareng jeung Allah. Nu mawi lamun aya hate kahalangan ku surah akwan teh teu kahartieun naon sababna menyanu eueuh bet aya surahna. Teu kaharti nu eueuh aya surahna teu kaharti. Da ari kalangkang mah kumaha nu boga kalangkang. Itu surah teh kalangkang we atulah muncek basa nu dekeutna mah rupa anu tanpa jirib surah. Jelmana eueuh tapi surahna aya teu kaharti. Nu teu pernah wujud moal aya surahna. Nu aya surah mah nu kungsi wujud. Sedengkeun makhluk kabeh teu kungsi wujud. Dan wujud mangan Allah unggul. Tadi dia hikam teu kahartieun teu kubatur. Mending diduruk hikam teu cenah teu kaharti. Aing mah ngaji hikam kalah puyeng. Mun anu matak ilmu nu aya dina hikam teh itu ieu teh ilmu nu jarang nu manggihna. Matak mukhaddaratiha bahasana. Ahli mantek mukhaddaratiha nu bahasana. Ilmu samar langka nu manggihna ilmu asing
Itu nu mata kelangkan nu boga eunana. Sok aya nu ngomongkeun makhluk eueuh tah kan. Nu teu pernah ngaji hikam teu nyahoeun makhluk teh eueuh teu nyaho. Aya wae ceuk aing mah. Puguh nu teu kaharti mah Allah aya tapi eueuh. Nu matak nyebut dage Allah mah abstrak eueuh tapi aya. Eta teh balas teu ngarti balas teu nyaho Allah. Sok tanyakeun ka santri ti baheula mah santren. Aya anu sok mapatahan kade jang makhluk teh eueuh tong ditekadkeun wujud ku anjeun. Aya nu kitu mapatahan di Barito. Ngaji geus leuleuli 20 tahun aya pesantren. Aya, encana aya pernah mapatahan kitu. Padahal mah nu ku pangheulanan dipapatahkeun teh eta kuduna. Torojol santri kade tong nekadkeun makhluk wujud. Sabab hakikatna eueuh. Kitu. Nepi ka ngaji santri teh neangan kitab kateranganana nu nekadkeun Allah anu nekadkeun makhluk eueuh. Aya dina hikam ya dieu. Ngaji teh rek nekadkeun aya nanu aya eueuhna nu ieu manu eueuh ditekadkeun aya rinu aya ditekadkeun dibalik dunia terbalik. Lamun jalma nu caricing di dunia hatena geus tibalik, dunia ge rungkad dijungkal. Naon rungkad kiamat. Sok geus eueuh nu makrifat di dunia ka Allah. Kiamat intisarul fasadi fil ardi bisababi jahlin nasi min ilmin nafi. Logatna terehna mah eta teh terjemah bebasna mun di dunia hate jalma geus teu nyaraho Allah geus gumelar karuksakan kiamat. Ayeuna geus loba bencana, ieu teh geus loba nu teu nyaho Allah. Nu nyaraho Allah diampihan ku Allah. Da eta makhluk emas jeung gurame. Nu nyesa mah jair hideung nu bisa hirup jeung leutak. Gurame mah kilu meusan mabok. Ngadahar nu haram teh babalik deugan. Urang mah nu di dahar unggal poe riba ge salat teh lempah. Da salat teh nyaho nu bener. Pasal salat teh batur mah nyahoan ripuhna salat teh. Aing gara-gara ngadahar nu riba ieu teh salat jadi ripuh ieu kieu. Allahu Akbar. Aing teh ceuk pikir mah geus bener kos nu ta'rud ta'yin. Ngan Allah eueuh ieu dina teh poho. Nu hadir teh eta we kos nu ta'rud ta'yin. Teu nyaci kana indirojna Allah dina asal apalna. Panari urang mah teu nyaho, lampeng we. Malah mah teu aya kos nu ta'rud jeung ta'yin acan salatna ge Allahu Akbar nanaona salat terus. Matak teu karasa hesena salat teh. Da teu apal ilmu salat. Ari teu nyaho mah sakali. Tumpak kapal ge ari teu nyaho sakali teu leuwas. Teu nyaho. Tapi lu geus ngadenge pilot nunutan sieun. Aduh. Ari teu nyaho mah sok nu teu bisa tumpak motor. Haek tumpak motor. Tara loba kasieun, cicing we can ngagoler. Tapi jalma nu bisa tumpak motor di bonceng batur leuwih sieun. Nu bisa nyupiran di supiran ku batur apa lempatan rek cilaka. Aduh. Ieu teh nyupiran teh kieu ieu mah. Apa ari teh apal mah asal dijungkal cicing. Apal. Mun jalma geus apal ilmu ibadah, karasa ieu hesena ibadah teh. Ieu mah hesena ibadah. Salat aing osok Allahu Akbar, Allahu Akbar itu pakai ilmu. Tapi lamun nyaho ulah kudu nepi ka tajalli ka Allah dina Allahu Akbar. Tajalli kan akbarna Allah. Aya cek pikir we hadir qasdu ta'rud ta'yin. Ngadirkeun nu tilu we eta.
Loba ahli fikih nu bolak-balik salatna. Allahu Akbar duh teu jadi, Allahu Akbar teu. Aya nu kitu, ahli fikih eta. Mentok di dinya. Waduh aing teu bisa ieu teh ngahulang geula. Naon? Ya solid ya Allah qasdu tardain. Nyahoan nu ahli fikih mah salahna teu aya qasdu tardain. Ari nu teh ngaji fikih mah, heuh salat tapi tara ngaji. Insyaallah eta mah babari salat teh. Teu apal selipna na salat teh. Komo nu geus bisa, komo nu geus nyaho ilmu hakikat. Tepaya bener salat ceuk fikih aing hate ngaco mah ngaco ieu teh salat teh. Matak teh salat teh teu ngarasa alus. Mana alusna aing salah kabehna salat teh. Kul malik yaumidin teu inget ka Allah. Teu tajalli ka Allah keur ihdinas siratal ladzina. Tajalli ka Allah henteu tajalian mah aing musyrik khafi. Antak sok ngaku aing tah salat. Pira teh musyrik khafi ngaku aing boga pagawean. Da kuduna mah gerak rasa digerakkeun, bisa rada dibisakeun ku rasa dibisakeun, rasa diwujudkeun, rasa digerakkeun. Aya rasa dina hate eueuh, aing nu gerak, aing nu bisa. Ngaku aing bisa, Allah bisa, aing bisa, pira teh musyrik. Musyrik khafi. Can tajalli mah maleungit musyrik khafi. Perontal ngaji teh ada bulan puasa. Waduh. Musyrik biasa iman ada teh nyaho batalna iman. Hari iman rusak kunaon sih? Batalna iman. Ku kufur, ku syak, kunaon di? Ku musyrik, ku murtad. Musyrik asa terusak iman asa iman wae. Salat bari musyrik ngaku aing boga gawe mikiran surga. Terlalu pagi. Jadi salah akidah, mun ibadah salah akidah, imah teu make pondasi. Rungkan mah, rungkan tuh. Entak loba anu teu ngaradeg salatna. Iqamus salat teh cek ahli fikih mah tina musyarat rukun jauh tina pabatalan. Tapi cek ahli usul mah rungkan salatna jalma nu hate waktu salat teu usul Pak. Da benerna akidah mana usul. Nu can nepi ka pangkat usul mah teu musyrik jali, musyrik khafi. Jalma nu teu ngaji bab musyrik ngakukeun aing bisa salat teu asa musyriknya. Jalma anu teu ngaji sapina salat uyak awing-awingan leungeunna ya asa teu batal. Tas ruku geuning sok aya nu leungeun awing-awingan we. Sujud. Eta teh eueuh tumanina can cicing angga hota dina sakabeh tempatna. Allahu Akbar leungeun awing-awingan Allahu Akbar. Mun teu tumanina jadi salat teh henteu da teh nyaho. Eta teh sugan lain, sugan teu tumanina kieu teh. Unggal salat kitu ka Mekah 10 kali. Di sok rungkat teu? Rungkat. Nyarane ka mana ka Mekah ari eueuh salatna. Unggal salat batal da leungeun awing-awing unggal tas ruku. Kakar teu ngaji fikih geus. Can ari doraka anu gede mana. Nekadkeun aing bisa. Eta musyrik pan dosa gede man. Pangbadatna dosa. Tadi mah lamun awing-awingan batal salat. Tapi lamun nekadkeun aing bisa mah batal iman. Matak cek Abi Thalib Al-Maki jalma anu teu apal ilmu hakikat engke bakal tiba kana dosa anu badag bari manehna teu ngarasa berbuat dosa. Ta eta teu ngarasa. Ayeuna ge pedah ngaji hikam apa maksud teh? Bener. Duit aya, pamajikan aing aya, diri aing aya, Allah aya, cisok. Nah teh kabeh. Ari ngaku iman hebat di mana musyrik? Pisifat. Oh nu sanggupan musyrik pisifat nyebut eta kali. Da musyrik teh eta lamun nyarane kana tali Roma musyrik. Ada nu musyrik kana sangu mah teu apa. Hayang dahar leuleus inget kana sangu lain ka Allah ingetna.
Sabab lamun dahar sangu sok jagjag. Jagjag teh jieun sangu atuh. Ka Allah poho ciso. Pira kita mau syirik kana sangu. Jalma teu marifat mah boro-boro kana keris kana sangu ge musyrik. Kana dirina ge musyrik, aing ngadenge. Pangdenge urang aya eueuh asa rapal Allah. Teu dijieun ku Allah pangdenge loba nu ruding ceulina teu ngadenge. Bener. Lain pada anjir ceuli ieu lain. Asa rapal Allah, ceulina asa rapal Allah, mupingna ge asa rapal ditekadkeun aing nu boga pangdenge. Teu rasa dijieun ku Allah. Teu ditekadkeun asa rapal Allah. Iso Allah boga apal, urang boga apal. Musyrik fil apa? Aduh, ari ngaji tauhid aing teh sok teu kabagean. Mentek aing mung aing ngaji marifat jeung tauhid, sok eueuh naon saja aing. Lah nya puguh eueuh hayang disebut aya. Teu fungsi ngaji nu bener. Ya ngaji teh rek nekadkeun aya nu aya, eueuhna nu lamun aya ditekadkeun eueuh salah teu? Salah. Anu eueuh ditekadkeun aya salah eta waham sangka salah. Hate nu teu makrifat ka Allah pinuh ku waham sangka salah. Ari waham eta teh babaturanna jeung hayalan. Jadi tukang ngahayal. Mentak osok ngahayal deui mun kieu mah sugan kieu. Aing mun ngajual warisan dagang kalapa ke Jakarta asa beunghar aing. Aya beungarna wah. Encan aya tapi seolah-olah aya maka warisan ge dijual da eta beunghar geus ketingali ku aing ori hege ini ke Jakarta nyuksruk di Cipularang teu nepi ka Jakarta na oge kakara nyaho eueuh geuning beunghar teh waham lain nekadkeun nu aya padahal eueuh waham sangka salah ngaranna nu sok dipingpin ku waham mah hirup. Nah, eta nu teu makrifat, matak sangsara hirup teh gara-gara nuturkeun hate nu pinuh ku waham jeung hoy ya. Waham jeung dituturkeun. Lamun orang geus boga tekad bahwa malu kakekatna eueuh, butuh ka malu mah. So, keur butuhkan eueuh. Lamun orang boga tekad bahwa salian Allah maut, butuh kana maut mah. Tapi orang masuk butuh. Berarti nekadkeun wujud, nekadkeun hirup bisa mere manfaat. Ya, kakara karasa salah atuh aing hirup teh lamun kieu. Kaning kana duit aing sok nyaran deh. Tenanglah, boga duit, tenang aya mitoha eueuh hakikat. Mun urang nekadkeun hakikatna eueuh, moal nyarane ka makhluk kitu. Jadi atuh ria jeung ujub teh gara-gara musyrik. Kunaon musyrik? Teu nyaho ka Allah. Padahal Allah nunggal ditekadkeun aya nu bareng jeung Allah. Eta musyrik ngaranna. Ngarejeungkeun Allah wujud biar Allah wujud. Kita tapi ari geus ngaji masuk pohon deui gitu. Geus ka jalan. Keur ngaji mah aing teh keluar ti masjid kana sih. Kana duit deui wae ngaran. Disaranean deui wae makhluk mata sing remen ngaji teh. Atuh keur ngaji nyarane ka Allah. Ari keluar musyrik deui. Kawas juhud teh atuh Kang keur ngaji atuh. Ari keur di pasar mah hese juhud aing duit ketemu atuh dah. Bener. Atuh keur ngaji juhud keur ngaji ge teu juhud ya. Mikiran duit. Ari kaharti moal ngaji. Lamun hate mikiran duit. Moal tah entek belat ngaji. Geus 3 tahun aing ngaji ka litihan nyaritakeun Allah can nyaho keneh wae. Bulat teh teh. Kunaon bodoh sih? Sok mikir ulah. Dibobodo ke waham jeung hoyang. Kade waham jeung hoyali teh
mawa kana rugi. Nu rugi hirup teh nu nuturkeun waham jeung hoy. Lamun hayang hirup untung kudu makrifat hate kaal. Mun leungit makrifat nu mingpin hate waham jeung hoy. Yani nutur sugan we jeung meureun. Teh kalau mun ek migawe jeung perkara ka mana? Reka anu dina mutajaridin pina kana muktasibin. Sugan we ya teh robah nasib. Nah Allah bisa dijurung gitu ku muktasibin jeung mutajaridin moal Allah mah kasipatan ku iroda jalma nu kenal Allah mah Allah sakahoyongna ngadamal makhluk Allah sakahoyongna ngayakeun jeung ngeuweukeun makhluk henteu kudu riweuh mal aya di saranean kabeh oge ibadah doa kabeh ge moal di saranean ngaranna mah ka Allah unggul. Naon sababna? Salian Allah kabeh teu boga wujud. Salian Allah maut. Salian Allah taala teu aya kemampuan. Sabab anu iroda anu kudrat mah Allah unggul. Salian Allah apes. Karena nyaranekan anu apes. Kabeh ge makhluk teu bisa mere manfaat. Nyaranena ka Allah. Ah gitu. Mun datang manfaati makhluk duhur unggul eta mah. Ulah ditekadkeun ti makhluk ya Allah. Nah gitu. Ya teh tapi na ari ku nu teu kahardian mah. Eta mah bagian wali aing mah teu bisa ka dinya. Aya wae aing mah. Lain diajar ngeuweuhkeun. Atuh lamun aya ceuk panon, ceuk hate eueuh atuh kitu we heula. Da batur mah panempoponan ketutupan ku tekad hate. Itu panon nempo ieu cai teh beureum. Itu juga amis wan. Padahal nyaho aing pait teh make racun. Kabita moal nu apal dina cai aya hakikat racun. Tapi lamun teu nyahun mah wah cicikaan hayang. Teu nyahun nginum jengker. Lantaran ningali dohirul maujudah ka makhluk teh butuh. Da disangkana nu ti makhluk teh ditekadkeun nu makhluk. Tapi lamun ti Allah mah eta mah kur tempat dohir hungkul. Moal nyarane ka makhluk. Oh, tak kitu heula. Bagian wali cenah nekadkeun makhluk kau. Urang atuh sora aya ceuk ceuli ka panggih. Ku hate moal ditekadkeun wujud. Sanajan ceuli mangikeun sora. Tekadkeun eueuh hakikat sora teh. Geuning ka panggih ku ceuli gara-gara ku Allah diwujudkeun. Waktu wujud teu boga wujud. Ari diwujudkeun mah teu boga wujud waktu wujud. Da dicabut deui wujudna ku nu boga wujud teu. Tak tas ka kuping jadi teu kadenge ayeuna mah teh. Ah gitu. Urang mah sakur nu kapanggih ku panca indra ditekadkeun wujud. Panon nempo wujud. Ari ngaku iman. Ari nu aya nurul iman mah ningali ka jeroeun maujudah. Ya ciri jalma nu iman mah ya ciri jalma anu aya nurul iman dina hate mah telem ka sajeroeun makhluk ya gitu. Mun leta mangikeun amis telem ka sajeroeun amis. Amis teh asar afal, jeroeuna aya afal, jeroeun afal aya sifat. Nu boga sifat teh tah eta telem teh kadinya. Masuk kitu urang mun saan sirop. Taranya sirop amis teh hungkul. Mata mentogna amis isuk aing rek ka dieu deui. Sabab kan harus sirop di dia ngeunang. Sanggeus sirop amis lain getol salat da eta mah jieun sirop ngeunah teh mikirna dengan duit teuing keur meuli sirop isuk. Salat pokok. Kunaon poho salat? Gara-gara hate teu ma'rifat. Mun ma'rifat mah moal. Batur mah
ngasaan opor hayam teh utah ari aing mangeunah. Lamun opor hayam bisa nyieun ngeunah sakur nu adak jeung opor hayam ngeunah. Bikeun kanu geus gering 3 tahun utah. Da Allah teh nyieun ngeunah, lain nyieun opor hayam lain. Asar apal Allah. Jadi aya ngeunah teh asar apal Allah. Jadi ngeunah teh ti Allah. Gara-gara dahar jeung daging hayam ngeunah, salat jadi khusyuk. Getol salatna. Taat ke Allah. Buka duit ketempo mito haripu mere buru-buru. Da inget aing menang nikmati Allah tadi kudu syukur. Nganuhunkeun ka Allah teh ibadah. Syukur teh ku hate nekat ganti Allah eta syukur ku hate. Lamun menang aing eta teh syukur. Matak aya jalma nu weunghar nasurupkeun hartana tapi teu beunghar-beunghar. Kunaon? Salah. Hate anu encan syukur. Teu nekatkeun ti meunang aing dibikeun ka batur kalau milu bade. Salah kitu. Tekadkeun ieu nikmati Allah. Ku urang ditasurupkeun deui di jalan Allah. Nasurupkeun harta ge asa rapal. Mun teu dihayangkeun moal hayang nasurupkeun harta. Mun teu digerakkeun ku Allah masok mikeun dia. Maka ieu mikeun harta leungeun urang mikeun harta nu dohirna teh urang boga eta teh timbul tina sifat jamal Allah. Lain urang nu hebat pada urang bisa amal soleh tapi timbul tina sifat jamal Allah. Mun Allah teu ngadohirkeun jamalna cadu di aing moal aya pagawean nu alus. Lain urang kana di teu ngaji hakikat mah aing hebat. Pira aku teu ka surga, pangijung jelema ngahinakeun, heula aing jeung siang ka surga. Padahal ibadah bari maju, katipu ku sangka sorangan. Nah gitu kan. Mata aduh, ceuk si Akang teh aing cara kieu mah ulah eureun ngaji teh. Mata kieu moal ka surga jalma anu tarang ngaji moal bejaan batul. Najan getol ibadah tarang ngaji moal ka surga bejaan geus. Tanggung jawab sok disidangkeun ke diadot Allah. Jalma tarang ngaji teh nya rukun salat ngaduk. Rungkad. Annas bila ilmin alaka. Ya kan salapan ya beja ya di ahli-ahli Allah ya marah urang apal lempatan da maca kitabna mah hese pan ya teh ceuk bahasa ahli hakikat moal wusul jalma anu cicing dina salah sahijina nu salapan moal wusul sing ngaji ka guru mursyid oge cicing dina salah siji nu salapan moal tepi cek Rasul ku aing moal di aku umat sabab teu nuturkeun ajaran aing itu mana hiji tukang ngadahar barang riba sanajan getol ngaji moal ka surga moal jadi ahli wusul. Ari ngadahar riba ajaran Rasul lain. Cek Rasul ulah ngadahari. Hayang di aku umat Rasul, tapi sok ngadahar riba. Cek Rasul aing teh kungsi nganyurkeun umat kudu ngadahar riba. Berarti teu nuturkeun ajaran Rasul. Moal ka surga cek Rasul nu teu nuturkeun ajaran lain. Jeung moal ya ku umat ku aing. Kecuali tobat. Sekitu. Kadenya Allah ruas aduh aing nyang korah dina salah sijina nu salapan atuh moal wusul moal di aku umat Rasul moal asup ka surga. Aya tilamna tobat. Kecuali tobat. Hiji jalma anu ngadahar barang riba. Dahareun riba ngaji getol. Moal menang ilmu man kahijab
manfaatna tah ku barang riba. Tukang ada riba najan getol ngaji moal jadi ahli usul. Tegas we anu malah. Ada tulisna panto ya cukur. Karek bijil di mana ka pasar rek bijil di imah teh mikir tempo apalkeun salapan. 2. Nu moal jadi ahli usul teh nu tara ngaji sanajan getol amal. Kade ahli ibadah tara ngaji moal jadi ahli usul. Nu tara ngaji rek diaku umat ku Rasul mah moal ari ajaran Rasul nitah tara ngaji atau nitah ngaji. Tolabul ilmi pari ari urang tara ngaji teu nuturkeun ajaran cek Rasul moal aku umat ku aing. Cek ali hakikat mal usul sia sanajan ngaji ka aing. Cek Allah moal asupkeun surga, moal asupkeun ka surga ku aing. Da teu nuturkeun ajaran Rasul. Ya kan. Kadang ulah dikebaturkeun ya ka urangnya. Tah sia tong ada riba, maka surga ulang kebatur. Keur urang balik ka imah apalkeun tah ka pamajikan ka budak baca sia tah. Jadi ajengan sanggupkeun disidangkeun jeung mana isukan di hadrat Allah. Omonganna bisi salah. 2 3 setengah 12 kudu ningali waktu pan hari ngaji bulan puasa mah keburu ngap-ngapan terakhir. 3 nu takabur moal jadi ahli usul jangan takabur manten sombong atuh atau bahasa kieu nu sok ngahinakeun batur. Eta takabur teh ya jalma takabur najan getol ibadah moal jadi ahli usul. Loba salatna ratusan rakaat ngan sombong hatena. Jadi balan iblis. Buktina mana? Tina takabur sok ngahinakeun batur. Batur mah guru ge teu ngarasa hebat batan santri. Yo ummah santri ngahinakeun guru. Hebat aing jeung guru. Aing salat 10 puting 200 rakaat. Guru mangan 2. Jadi hebat aing. Teu nyaho guru mah dina makom wasilin. Ente dina makom mahjubin. Sakoronyo duit palsu mending nu asli 2 lamar. Geus ngaku hebat batan guru. Kadah dohirna geus hebat. Batak balas belegu santri. 4 nu koret moal jadi ahli usul. Jalma koret moal jadi ahli usul. Najan pinter jeung getol ibadah, tapi koret. Sifatan ahli surga koret. Dibaca kabeh kitab buat can mangi. Jalma koret asup ke surga can mangi. Ingat tak? Kadenya bisi aya urang buru-buru tobat teh. Jadi awil usul nu koret moal. Dia aku umat Rasul nu koret mah. Rasul ngajarkeun koret teh. Ajaran Rasul mah kudu bere ari urang koret. Moal dia aku umat ku Rasul. Ori ngaku aing umat Rasul. Takbir panghulana ngacungkeun peureum. Tapi koret palsu itu. Ari koret mah ciri teu makrifat. Geus mata gampang ge. Menyare ka surga jalma teu makrifat. Ditehangan ku abdi sugan we nyelap dina keterangan ulama teu hadis ge atulah kalah bea kitab teu kapanggih. Nu koret ka surga teu kapanggih. Teu keheul ieu teh ngaji teh. Ka keheulun unggul teh ngaji. Ka aing moal salah itu. Ya dina hadis diterangkeun
Ketaatan walaupun menyakitkan, hakikatna memperbaiki kehidupan. Bulan puasa we kieu teh sila deleg nu geunah masare we. Bener ka udang jam 5 we geus teh buka. Ieu mah ngaji hohoa kongkon. Aduh hayang minum. Keur ngaji poho ari geus saya minum. Ripuh menyakitkan. Itu dina hadis diterangkeun. Ya Kang ngarah ulah leutik kate sing ingat. Itu ketaatan ka Allah walaupun menyakitkan, mempersulit kehidupan, bener kan? Ngaripuhkeun, nganyerikeun, itu nyangsara, bener. Cek budak aing ngaji teh sangsara jeung ti kolot. Kurang dahar kajen teuing sangsara oge. Sabab hakikatna ari ngaran taat ka Allah mah memperbaiki hirup urang, keur diomean teh keur dandan. Malah cek dina hadis sajen mah diterangkeun keur ngahias surga tempat urang. Allah nitah ka malaikat semakin amal solehna loba hiasi surgana keur tempat balikna beuki alus. Jadi lamun urang keur sedekah ka batur teh inget keur ngahias surga lik urang. Pura-pura dihias surga teu dia komo nya dihias. Memperbaiki kehidupan hari esok. Amal soleh nu dipigawe kalawan ikhlas hakikatna memperbaiki kehidupan. Duit beak pake sedekah ripuh urang gara-gara duit beak. Tapi ripuh ge da taat ka Allah hakikatna aing keur ngomean hirup aing dunia akhirat. Nah gitu. Walaupun menyakitkan, walaupun mempersulit, jangan kecil hati. Hakikatnya memperbaiki kehidupan hari esok. Dina waktu nu bakal datang urang hirup beuki hebat. Sabab amal matak aya keterangan saha budak nu teu sanggup berhadapan jeung kasulitan dina neangan ilmu, wayahna kudu sanggup nandangan hinana hirup saumur hirup. Hina moal tak mulia teu boga ilmu sing getol salat. Buru-buru ngedul om. Ngan teu boga ilmu mah langkan getol, ngedul rata. Nu boga ilmu ge loba nu ngedul. Ari teu manfaat. Orang beki kolot beki waras hirup teh beki kolot beki sangsara gara-gara kurang amal cek bahasa ahli tarekat mah amal soleh yang dikerjakan dengan hati ikhlas akan melahirkan energi spiritual naon makrifat. Amal soleh dipigawe ku urang bari ikhlas daratan nur Allah kana hate jadi marifat kulantaran hatena makrifat beuki alus sabab ukuran hirup urang alus gorengna saukuran makrifat urang ganjaran sedekah urang saukuran makrifat urang ibadah urang salat saukuran makrifat urang makrifat dina muhadharah dina mukasyafah atau dina muayana atau dina musyahadah makrifat aja makrifat kan ukuranna naon sing ingat ya kan. Matak jalma nu teu pati marifat kulantaran loba amal solehna sanajan mimitina maksa beuki marifat. Matak aya guru nu sok maksa menta ka budak. Aya. Imam goblok guru teh maksa ka aing. Nodong ari kitu mah lain padahal mah nyaho si eta teh bakal datang nurul iman lamun loba sedekahna. Awas sia mun teu mereka aing. Tapi guru-guru mursyid lain guru nu hubud dunya minta duitna keur manehna rek ulin mere maneh wayana teu menang teh ku aya ditasarrufkeun ke fakir miskin teh di ditu gara-gara duit ti manehna dibikeun ke fakir miskin ku guruna eta jadi hayang salat mau dibejakeun ya abdi boga santri terang ngaji ya baheula tukang ngaji situ teh. Ari batur mah datang lu baheula terang ngaji ge ari si umat tukang ngaji baheula jadi eueuh. Talatah make surat. Minta anu
mere eta geus mere jadi ngaji aja. Sugan santri teh kudu dipentaan ku aing dipaksa. Kalah ngeunaheun teh dipaksa. Eta jadi ngaji. Gentol ngajina teh. Ditalaak sih bari waduh ngan sintuh mah unggul. Ajigan teh euy leuir-leuir mah jadi tukang pepenta ta eta ingat ya aing bisa jadi tuh mah ieu teh juga aduh ari henteu da karunya teu ditulungan banyak. Matak santri nu pinter mah di mana maksa guru aing teh kapanggih ku guru jalana soleh teh aing kudu teu dinya meutin. Itu eta geus dipentak mere nah jadi ketua ngaji budak. Jadi kulantaran ikhlas jadi nur, jadi hayang ngaji. Buki bener hirup tah kitu si orang. Kasimpulanna malin masalah mental. Lamun orang loba amal soleh, perbaikan hirup orang cepat. Paham teu? Lamun amal solehna leutik, ngayayai laun. Laun. Aduh, 30 tahun sia mah kakara kitu. Batur mah 5 tahun ke jadi jalma hebat. Si horeng teh amal solehna sia teh. Mantuan mitoha saripuhna. Panari urang mah mantuan mitoha teh ala kadarna. Itu mah saripuhna. Bae beak ge aing duit asal kolot teh teh. Kakolot saripuhna mantuan. Perbaikanana ge cepet. Eta rahasia ieu teh Kang sabenerna mah. Kana ditu dibejakeun sin salangsara boga santri teh. Iya eta soreng. Aya nu kejadian kurang amal soleh. Harta loba terpeti sodako sulit hirupna. Boga anak gedekeun soleh, pamajikan goreng rupa bari goreng adat. Yang mah geus katulugat tutuh keur malabuh katinggang emer. Aduh, sia jangan ribu kurang amal soleh. Geuning amal soleh teh alus-alus, ikhlas Allah kada sing ingat. Amal soleh bari ingat perbaikan hirup. Aya mikir nu tereh eta nya. Lamun hayang jadi alus hirup, perbaiki. Imah keur direhab masuk ge alus. Kunaon sia sedekah loba-loba teuing 100.000 sia mah 80 di sedekah. Aing mah warisan dibikeun lah aing teu milu neangan ieu. Oh, perbaikan aya baca. Syarat hari perbaikan mending tereh mending leulah. Mending tereh ngan sedekah yang leutik. Belegu gitu masa mikir. Tak lu tadi lu koret mau ka surga mau. Hirupna mau beki bener sama koret. Beki ripuh. Geus dibejaan langsung ayeuna lah. Ngaraterek artinya kan ngaji kitu we spoksan lah. Bohongan teu dikeun ngarti wae. Waduh aing ti bareto ajengan tara kitu ngaji. Puasa ayeuna mah. Pari puasa ngajina beda jeung bulan Rajab. Gitu. Jadi kaparanggih ilmu teh oh iya tepikeun bae. Anu kapanggih Isa tulis. Tafakur tulis, ieu tepikeun. Udah maca kitabna mah hese pada teh aya na kitabna. Mana mun baca kitabna lila. Penting nu tereh we di daguan ku saeng-eng sreng. Bener. Eta jadi lamun hirup teu beuki alus kurang amal sok amal soleh ngan teu beuki alus ikhlas belajar ka guru tentang ikhlas abidin muridin salikin wasilin arifin muqarrabin belajar kungsi slogan teu ka guru bab ikhlas henteu deui wae batur berehan beunghar tuturuti we berehan batur beunghar si eta henteu da teu make ilmu berehan ke kudu make ilmu. Niat kudu duit bea kasih henteu. Komo lamun gede bari ikhlas tereh perbaikanana. Leutik-leutik ya digawe we.
ngan gede jeung leutik lain hitungan salah. Aing 100 juta 50 juta mer gede leutik mah hitungan jeung harta nu aya di urang. Meja mah merek 100.000 harta nage ngan 200.000 kabehna setengah harta dibikeun eta. Kapaham eta gede ngaranna. Ring gede leutik teh hitungan aing rek mere 10 juta aing rek mere 20 juta tapi duitna 200 miliar leutik eta mah. Bener. Jadi ngarere teh lah merek barang mere aing boga sabaraha. Tah gitu. Boga harta sakumaha. Nu disakudakohkeun keur agama aya setengahna, saperapatna, sapersepuluhna. Ulah ngitung ari sia mere sabaraha? 10.000 aing ka jeung aing rek 10. Saya teh mah 10.000 teh fakir teh bukan naon. Imah ge milu ka batur. Ari sia eta rek mere 10.000 duitna 2 miliar na ATM. Leutik eta mah tuh. Moal tereh-tereh alus. Paham teh kan? Syukur geus kapahaman geus kajinya. Geus aduh. Tereh ngaji mah lah cak kita bener mah hese. Ya mah geus langsung tina bangawan nginum. Kudu ditotor tina kitab. Sebenarnya nyicikeun kana gelas. Tina teh kok cici lek nginum. Lain notor kana balong. Di macan ditahur nyeri beuteung gelas. Yang kuasa ajengan macam kitab ari ngacana salah. Lah jadi mu'tajilah. Sia geus dicicikeun ku guru terima inum. Gitu. Jadi bekel urang. Kasabaraha kan dia teh? Oh deui. Opat. Ayeuna kari kalimanya. Keun teh katingaleun dan kakar opat. Kalima nutara nobatan dosa. Dosa osok ditobatan tara. Ajaran Rasul tara nobatan dosa lain. Jalma tara tobat tina dosa teu nuturkeun ajaran Rasul. Ek di aku umat ku Rasul kumaha? Aing hayang di aku umat ku Rasul mendosa buru-buru istighfar. Buru-buru minta panggah. Ingat sadar boga kesalahan kakolot eta dihampura ieu. Saw ajaran Rasul minta diham. Ajaran ti Allah na ge Pak. Kisah ari Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatawwib. Harta orang bersih-bersihkeun. Sia anu riba. Baheula aing ingat teh bagian adikku aing dicokot da teu waniun cicing mending dibikeun ku aing daripada teu aku umat Rasul. Daripada terjadi ahli usul, daripada orang tak asup ke surga, bikin. Ayeuna anu geus nyangkorah dina salah saji nu salapan iya bisa ke surga, bisa usul, bisa dia ku umat Rasul. Syaratna tobat. Datang ke guru belajar tobat. Ulah janji astagfirullahaladzim dalin astagfirullahaladzim dalin can puguh jadi tobat. Kudu make ilmu. Lamun hayang tere tobat tajalli. Waduh hese nya. Tobat bari tajalli kuduna eta taubatan nasuha. Lain paya ceurik aing geus ceurik jadi ceurik mah anu ceurik nyedek tina dada pinuh ku roh kajinan. Ari teu bukan kitu sok ceurik we. Oh sok eta zina roh kajinan. Tapi ari ceurik teu bisa salat osok. Oh tara tah. Eta ceurik nu bener mah eta. Mata cek Sufyan Tsauri ceurik ke 10 rupa nu salapan ceurik ria nu ikhlas dengan hiji ceurik nganggeres teh rumah sahina di hadapan Allah sabab loba kasalah eta hiji tobat. Teu cukup ku kitu Pak. Geus dibasakeun ku ajengan tobat tajalli. Waduh aing tajallina ieu teh nu hese. Hayang tajalli ka mana jalanna? Taroki. Jeung suluk. Ari taroki jeung suluk aya ilmuna, bener aya. Di mana ilmuna? Di guru mursyid. Salian ti guru mursyid teh nyahoon taroki jeung suluk. Bisa muruk alfiah can puguh apal taroki jeung suluk. Bener kan? Bisa maca Quran can puguh bisa taroki jeung suluk. Pinter ngaji ikna Fathul Wahab can puguh bisa taroki jeung suluk.
Di mana enak? Di guru mun. Gitu. Tagas yang main ngaji itu sok. Tereh ke artinya. Tereh. Mun teu baheula kieu gitu. Ngaji ka guru mursyid. Ngan modalna naon? Ngaji teh hate bari diri bebas tina haram jeung sakitu sakitu. Jadi ahli usul. Rek nu beunghar, rek nu pakir, rek nu bodoh, rek nu pinter, kok nu loba dosa bisa jadi ahli usul, bisa. Sanajan loba dosa urang menyalobatan saro Firaun. Saro Firaun jadi ahli usul, dibunuh ku Firaun gara-gara iman ke Nabi Musa. Di hadapan Allah jadi kekasih Allah. Selesai urusanna, dosana kabeh dihampura. Tak lamun yang diterima tobat, tobatna bari tajalli kaal gitu kan mutereh. Nutaran nobasan dosa itu moal jadi ahli usul, moal di aku umatku Rasul. Itu kalimat eta. Jalma nutara tobat tina dosa. Aya tuluyna bari ngedul ibadah. Aya nu migawe dosa, getol ibadahna, ketutupan ku ibadah. Jadi bete jadi hijab. Ieu mah keur mengedul ibadah dosa getol. Tobat tara. Geus eta mah moal jadi ahli usul. Kagenep itu leuwih ulanya. Kajenting nyeri hate ge nya lah. Menyakitkan gitu. Kagenep nuturkeun hawa nafsu najan getol ibadah tah ieu Mas. Jalma nu nuturkeun hawa nafsu kajenting getol ibadah moal jadi ahli usul. Loba jalma nu getol ibadah teh jadi ahli usul gara-gara ibadahna bari nuturkeun hawa nafsu. Tapakuran ku akang ge geus ka imah. Sieun teh ka harti balik deui kan kieu. Geus 7 ngarah tereh kan. Nu moal jadi ahli usul teh moal diaku umat Rasulullah nu hatena pinuh ku tomat. Awas, mata haram tomat. Nu hatena pinuh ku tomat. Naon ngaran tomat teh? Hayang menang manfaat nu datang ti makhluk. Tomat ngaranna. Ari ka Allah mah Gusti abdi yang menang nu sae tina maca Quran ieu lain tomat roja eta mah. Mun ka makhluk jadi aing maca Quran sugan we nu beunghar teh nempo aing teh karunya. Tomat. Nu hatena pinuh ku ade. Naon tomat teh ngarep-ngarep manfaat ti makhluk. Eta kade ka santri balik teh ulah toma ka inung bapa. Batur ti Tajong di jalan balik masantren sahid. Da ieu mah keur toma. Ka inung bapa ek balik aing sugan we menang bekal ti inung bapa. Ngarep-ngarep poho ka Allah na. Tapi lamun kieu mah sugan Allah maparin rezeki jalanna dohirna ti bapa. Ini ka bapa. Ke lamun heg teh dibere moal keheul. Oh Allah teh lain ti dieu ngarizkian kuring teh. Lamun keheul toma. Batur balik masantren maot di jalan ti Tajong syahid si eta mah konyol. Iman rusak ku toman tak haram oge.
Toma teh timbul tina musyrik cenah. Moal toma jalma lamun teu musyrik. Lamun teu boga tekad makhluk bisa mere manfaat moal ngarep-ngarep manfaat ti jalma. Mau ditanya musyrik ari indung sia saha ngajawab toma ari indung sia saha musyrik. Jadi indung teh musyrik. Mun teu musyrik moal to ujub riya takabur eta indungna musyrik kabeh. Mata tauhidkeun Allah makrifat ka Allah moal aya riya ujub moal aya toma. Jadi penyakit ujub jeung riya mah penyakit hate jalma nu teu makrifat hatena ka Allah. Terus dibulak-balik pira ku teu kaharti ngaji. Adanya kan bisa aya harapan urang. Aduh aing papanggih jeung nu beunghar. Tah dina hate sugan we mere duit ka aing. Akapi we piri-wiridan sugan we karinya. Ingat tuluykeun ka Allah. Salah aing lain kana beunghar ka Allah ngarep-ngarep rezeki. Roja diganyar roja mah toma mah disiksa haram hukumna. Tuluykeun ka Allah. Mun aya pangarep-ngarep ka jalma tuluykeun ka Allah jelema ge kumaha Allah. Bogaeun karena dibogakeun ku Allah. Hayangeun mere karena dihayangkeun ku Allah. Mun mere teh ti Allah nuhun kan. Tah gitu. Eta keur nu makom bako. Tapi lamun anu keur makompana mah nganuhunkeun ka jalma. Siti Aisyah ge cek Abu Bakar, Aisyah syukuran ka Rasulullah sabab lulubaran maneh tina beja bohong teh sabab lisan Kangjeng Rasul. Bade ka Allah hungkul abdi. Rasul ge Allah. Bade ka Allah hungkul syukuran. Eta mah makom majdu. Ari urang mah makom ingat ka makhluk, kudu ka makhluk nuhunkeun ka Allah syukuran nekadkeun ti ya syukuran hate mah nekadkeun ieu nikmati Allah. Syukuran badana naon getol ibadah sanggeus meunang nikmat. Mata eta nikmatna dipake bekal ibadah. Ari syukuran kulisan ngabejakeun. Lain ladir ngabejakeun ari bari mere. Nganamun bebeja teu mere eta ladir. Kang 1 juta aya bulan ayeuna meunang untung. Halus bejakeun. Tapi kudu bari mere. Sabab lamun bebeja teu mere milara menya Allah nitah milaraan. Matak ditah ngabejakeun teh titah mere ka batur. Ya moal kuruntung tara bebeja ari rugi kakaraha bebeja. Salah. Kerugi makan bae teh bebeja ge ari untung bebeja. Ka bapak ge Pak untung abdi 100 juta tah ieu 5 juta keur meuli BHS bapak bisa lebaran. Ngadoakeun langsung sok ku logika manusia oge. Anak aing geus menang 100 juta, 5 juta ka aing mere. Gusti tamihan atuh sing menang 200 juta ngarasa 10 juta. Ulah toma eta goblok. Ulah kitu. Ngan minimal ngadoakeun pan nya. Duh budak teh bageus, muga-muga Gusti sing langkung maju sana. Itu aya ngadoakeun ngarep-ngarep gede pamer. Salah. Tapi ngadoakeun ikhlas. Ari-ari kitu keur untung tara mere, ari rugi bebeja. Pak rugi abdi teh ayeuna mah. Ari sia keur untung ka mana bari teu tara bebeja ka aing. Paduli teuing sia mah rek rugi rek untung. Aing mah tara milu untung ieu. Cek bapana. Cayangeun ngadoakeun. Aing kalah jadi hate ku budak beunghar tara mere ka aing. Artina ditah mere batu. Nah gitu kan. 8. Nuhubud dunya moal jadi ahli wusul. Najan alus turunan. Komo goreng mah turunanna. Ieu mah turunan copet ieu. Sing turunan kiai ge tong ngarasa alus. Ari hubud dunya laisa min ahli. Cek guruna ge moal santri aing anu hubud dunya jaran di ahli wusul. Moal. Nu koret teh hubud dunya nya amikeun. Eta koret hubud dunya kan kitu.
Jadi eta teh dilanceuk ku dunya. Subuh dunya jeung toma eta teh baladna eta teh. Subuh dunya koret. Tuluy naon deui hirsu eta balad-baladna unggul. Eta teh balad sharing. Mata lamun jalma geus boga hirsu, boga subuh dunya, boga toma, coba koret ongko, takabur ongko, bea ku sorangan penyakit komplikasi gitu. Penyakit komplikasi hesena mana lin? Ka guru yang ditamaan, cek guru lila aing guru. Micenan hijab lagi ieu mah sabab komplikasi. Tak sok anu lila ku guru dididikna ya. Jing dia dicarekan terus. Ari soreng teh nyarekan teh ngaleungitkeun kakuatan syahwat nafsu supaya laleungit tubuh dunya jeung segala. Tak batur matak murid sodik mah sabar narima pilara ti guru. Da guru teh aya nu bisa ngaleungitkeun hijabna ku cara ku dicarekan saja. Di imahna sombong sagala loba turunan hebat atuh. Panu ngalaga. Cuk kiai nyaho aing teh si eta ngedul salat teh gara-gara naon dia. Matak dileungitkeun kasombonganana. Sasabu si ade aing. Di bapak sia tarasabunya di aing sasabu. Asum assalamualaikum heula sia ku aing mau titah asum. Panu nyeri ku. Padahal mah keur ngahancurkeun hijab manehna supaya jadi ahli usul. Matak jalma-jalma murid-murid sodik mah sobar narima pilarati guru. Ari nitah ka aing wae ngan mun mere sok kali. Aing ngahaja cenah nyerieun hatena. Gitu. Supaya jadi kiparat do ikhlas aing lah. Da digawe ka guru lain hayang dibere aing. Tapi da nyeri hate mah da jelema banyak so. Tah ladang sobar nyeri teh dihampura do nyahoun guru. Sam guru mursyid mah sapertikeun mutawib nu paham jalan. Dokter spesialis anu maher. Itu dokter nu maher tarata tanya ka pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sup, deng kieu mah ginya maksud. Lain mah kunaon, kumaha mimitina. Lila eta mah teu beuti pinter dokter. Lila geus paham guru-guru mursyid mah. Sia maruksakna hijabna kudu ku anu apa. Puasa sia mah nya. Aduh aing teh puasa. Matak putra ajengan anu pinter kalah ceurik bapana. Kita masantren ke Mesir, lempang 2 tahun ngajak sinaribu aja. 2 jam sia mati Mesir. Teu dituduhkeun ngaler ngidul, teangan ku siang. Gitu. Kali ditu sia cek guru nangtung geus sia. Teu kudu mah kitab sia mah, kitab geus katalar kabeh sia mah. Kan hate bodoh sia teh. Bodoh kumaha apa aing pinter eta kamari ku aing dipinta duit beungeut sia beda. Mun aing pinter mah teh sia dipinta ku kolot atoh pun. Ku aing dicalukan sia. Jang ka dieu ya. Da nyaho aing arep ditah ngamakmum ka aing sia teh. Ngajakan salat, ditah ngako bedug adan. Eta selip sia ku aing hese dicalukan. Ari babaturan ngajakan ngusup lompat sia teh. Bodoh sia teh hati teh sing otak pinter oge. Atau aing boga otak maneh pinter. Iblis ge kurang kumaha pinter, teu manfaat mah dilaknat ku Allah. Maneh ge rek pas iblis, aing mah cenah anak jadi iblis. Teu atuh ni apa pinter. Hate nu pinter jauh. Pinter na hate mah kumaha ma'rifat. Isukan teh ditimbang ma'rifat urang. Mun ka asup hos pinter. Ieu mah salatna loba, maca kitabna loba, pinter dengan iman am jeung nu barudo. Kena teh kitu deui. Nu hubud dunya najan alus turunan moal jadi ahli usul. Ingat kan. Komo nu goreng turunan. Hubud dunya bari turunan lain turunan ahli ibadah. Moal jadi ahli usul. Kahijab ku hubud dunya, awas. Lamun orang cinta ka makhluk jadi hijab karena hate rek taroki jeung suluk. Matak aya anu dikir lila ka usul
eta nu hatena dulang-dulang wae ka dieu. Beri dikir nempuan duit tapi sak batur. Minta doa sabaraha mereka ka aing. Kira-kira rada gede aya heula ngadoana. Lamun leutik mah amplopna ipis bismillah we sabalik. Gitu. Nu teu anu hese nepi teh kiai oge ta eta nu hubudun. Hubudun yang teh disampaikan duit, hubul jage hubudunnya. Tilu nusuk disebut dunya teh. Da sabab ngaringkesna kana tilu. Hiji awewe, kadua harta, katilu jabatan eta geus tilu. Eta teh sering nu tiluan teh. Sarua wae. Aing mah teresep kana dunia ngan resep jabatan. Itu aing mah teh jabatan mah kana dunia henteu ngan resep ka awewe. Eta. Ari resep mah teu naon. Ngan kudu boga tamakna. Ieu mah wiridan osok tara balas mikiran awewe. Riweuh ta eta awas tilu ya disebut dunya. Lamun jalma geus ningalkeun anu tilu ieu geus aya resep boga pamajikan kanjeun ngan teu mentok di pamajikan ka Allah. Pamajikan daekeun ku Allah didaekeunana. Itu aya ilmuna Allah nu mere ilmuna. Ieu manfaat nu datang ti pamajikan ti Allah. Tina boga pamajikan jadi beuki getol ibadah. Tah kitu beuki semangat taat ka Allah. Nah gitu. Lamun ngalaleykeun hubudun gara-gara boga jabatan ibadah jadi lalai. Gara-gara boga harta ibadah jadi lalai. Eta timbul tina hubu. Bogana. Gara-gara boga pamajikan ibadah jadi lalai. Eta timbul tina hub. Boga harta, boga jabatan itu tuluy boga pamajikan tapi itu timbul tina hubu. Ieu mah naon? Wahbiyah ti Allah ieu mah. Karena Allah rek nyampurnakeun urang boga pamajikan sia. Dan manusia mah sifatna kurang. Nu matak boga pamajikan keur nyampurnakeun kekurangan urang. Itu karunyaeun Allah taala datang awewe nu daekeun ka urang. Tah eta keur nyampurnakeun urang datang. Ari urang geus ngarasa sampurna mah tong boga pamajikan. Tak bacaan nu sombong, sia sombong asa alus aing sampurna tong boga pamajikan sia. Oke butuh ka batur. Tak butuh ge ka pamajikan, kurang sifat maneh teh. Rumah satu mampu. Salapan. Nu gagal makrifat jeung tauhid sanajan ahli ibadah. Getol ibadahna tapi gagal makrifat jeung tauhid moal jadi ahli usul. Gagal makrifat moal di aku ku Kanjeng Rasul ge. Ek dikasurgakeun ibadah bari teu makrifat moal riya jeung ujub ibadahna ge. Tak bahasana eta salapan. Geus loba kenah mun disebutan salapan heula lah. Sakitu ge teu kurang. Waduh aing aya selesai jeung salapan. Mun aya buru-buru to bisi teu jadi ahli usul, bisi teu aku umatku Rasul, bisi teu dikasurgakeun ku Allah. Jam 12.10 wallahu a'lam. Sakitu kan moga-moga diberkahi ku Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.